Malik deui nyaritakeun kaayaan Bah Rustam. Harita hate Bah Rustam bener-bener guligah, ungah kacida. Lantaran manehna geus hasil mikeun emas batangan teh ka Mang Juned. Bari jeung cenah malah didungakeun sagala jadi jalma miskin. Alhamdulillahirabbil alamin. Singget oge akhirna mah banda aing teh. Keun lah setik-setik oge. Dina mah pasti beak. Atuh dah heueuh dari langsung kudu kabeh mah bisi ambu ka leban. Dah nu penting mah aing bisa jadi jalma miskin supaya engke teu kudu ngrondang di akhirat. Gerentes Bah Rustam bari terus ngarengkah. Malah saking kubungah-bungahna Bah Rustam teh jadi poho. Lamun niat manehna satadina teh rek ngabantuan kerja bakti katua kampung, Pak RT jeung jalma nu sejenna. Bah Rustam malah tuluy bae nongkoyod balik. Atuh nampok itu tua kampung jeung Pak RT meni gogodeg. Pak RT, itu tinggal si Bah Rustam. Cenah rek mantuan kerja bakti. Ye, geuning kalah balik. Nya apa coba? Nah, eta jalma teh nya siga keur lieur sugan. Girawan deui tau lah. Keun bae lah. Ke sore bae cuang sampur bae ka imahna. Cuang penta bae duitna. Kapan urang keur butuh duit jang mager masih gitu ya. Butuh duit gede urang teh. Cek tua kampung. Nya tuh bener kitu bae lah. Da Bah Rustam mah tarang ngesekeun karena soal duit mah. Cek Pak RT. Satuluyna Pak RT jeung tua kampung saribuk deui kerja bakti. Guyub jeung jalma-jalma lembur sejenna katampo meuni barungah bari jeung gogonjakan. Di sejen pihak Mang Juned anu geus dibere emas batangan ku Bah Rustam teh katampo meuni bungah kacida. Emas anu aya dina buntelan teh sampai ditempuan deui sababaraha kali. Bener-bener milik gede aing poe ieu. Sampai oge asa ngimpi. Tapi dari ngimpi aing teh. Gerentes Mang Juned. Keur kitu Mang Uhen nyamperkeun Noel kana cangkeng Mang Juned. Atuh Mang Juned anu keur ngilengan emas teh meni ngagurubug leuwas. Buntelan emas anu keur dicepengna langsung dimunikeun ka tukang. Siga bae bolon anu keur ngamunikeun dahareun. Boga milik gede, bagi-bagi atuh Mang Juned. Ulah saronganeun bae. Cek Mang Uhen. Mang Juned reuas ngadenge Mang Uhen ngomong kitu teh. Maklum jalma pedit. Mang Juned embung lamun kudu babagi jeung Mang Uhen teh. Udah milik naon barina ge Mang Uhen. Sok seudon barina oge. Tembal Mang Juned geus kasihinan. Kapan tadi kuring nempo ku mata sorangan. Mang Juned dibere emas meuni sabuntelan ku Bah Rustam. Cik atuh kuring bagi. Cek Mang Uhen. Ngadenge kitu Mang Juned beuki kasihinan. Katempo rampang reupeung. Wah, eta masalah sangka Mang Uhen. Bah Rustam mah nitip buntelan. Cenah panganterkeun ka imahna. Geus atuh da moal aya. Jalma ujug-ujug mere emas mah. Sugan mah Bah Rustam na jalma saliwang. Cek Mang Juned teu ngaku. Mang Uhen ngahulang. Bener oke sigana mah omongan Mang Juned teh. Heuh, buktina samemehna. Kapan ka aing ge rek mikeun buntelan emas. Tapi kalah dicokot deui ku si Abah Nur tunjungna. Gerentes Mang Uhen. Ari geus kapikiran kitu mah Mang Uhen teh akhirna mah teu panasaran deui tuluy pok ngomong ka Mang Juned. Benernya Mang Juned. Memang nurus tunjung tah si Bah Rustam teh. Tadi oge samemeh dibikeun ka Mang Juned ka kuring heula mikeunna teh. Tapi si horeng kalah dicokot deui. Cek Mang Uhen. Ngadenge omongan Mang Uhen gitu, Mang Juned jadi ngarasa ngemplong hatena. Untung. Mang Uhen percaya kana omongan aing. Salamet. Emas teh jadi milik aing sorangan. Gerentes Mang Juned. Geus lah Mang Juned, ayeuna mah cuang mimitian gawe. Tuh, tempo batur mah geus 1000. Cek Mang Uhen. Iyalah, bener Mang Uhen. Era lamun urang cicing bae mah, sok Mang Uhen teh heula ka ditu. Kek kuring nuturkeun. Tembal Mang Juned. Mang Uhen teu loba omong deui, tuluy bae manehna mah indit nyamperkeun jalma-jalma anu katempo geus mimiti saribuk kerja bakti. Sedangkeun Mang Junedna jadina kalah keder, bingung. Di mana nunda buntelan emas anu pamere Bah Rustam cenah. Waduh, aing kudu kumaha ieu. Aing bener-bener kudu hati-hati nyimpen emas. Lamun padu bae bisa dimpat batur. Gerentes Mang Uned. Tuluy katempo Mang Juned teh ruak liuk nempuan tempat anu buni pikeun nyamunikeun buntelan emas. Rada jauh ti manehna aya rungkun.
Mang Juned lempang merukana tarungkun tuluy ka tempo luak liuk bising aya jalma nu nempoeun. Ngarasa aman, Mang Juned terus nunda buntolan dina handapeun rungkun. Yah, aman beureun ayeuna mah. Kerentas Mang Juned. Tuluy Mang Juned teh lempang rek nyamperkeun jalma loba anu keur kerja bakti. Tapi karek sabara lengkah eureun deui. Tapi bahaya lamun ku aing ditinggalkeun mah. Kumaha lamun anu manggihan? Beureun lapur. Mang Juned ngahulang. Yah, mending kena susulumputan bae aing balik. Keun lah, minggu hareup ge aya keneh waktu kerja bakti mah. Ayeuna mah mending ngamankeun emas. Gentesna deui. Satuluyna Mang Juned balik deui ka tempat manehna nyamunikeun buntalan emas tadi. Tuluy dicokot deui eta buntalan teh. Sanggeus kitu Mang Juned keketepan balik. Lempangna meni dodongkoan sieun anu nempoeun. Cag urang tunda heula. Ayeuna malik diheula nyaritakeun kaayaan Ambu Yayah. Sanggeus salamet ti jalma dua anu ngudag-udag manehna, Ambu Yayah buru-buru indit, lumpang nangincig. Lantaran sieun diudag-udag deui ku jalma nu tadi, sampai di hiji tempat Ambu Yayah reureuh lantaran capek pisan. Nah, betapa sapes teuing ieu poe ieu. Ngalaman diudag-udag sagala ku jalma burung. Ieu teh tuh gara-gara nama si Heni eta teh. Lamun eueuh jam awewe tah mah, si Abah ge moal sampai ka peong-peongan. Keun lah kayak mah aing diwarah eta manusia teh. Ayeuna mah aing mending balik heula lah. Cek Ambu Yayah kalah ngomong sorangan si Gajah Sariwang. Sanggeus rada lolor kacapena, Ambu Yayah tuluy buru-buru lempang deui balik. Sampai di imah kalacat Ambu Yayah naik kana golodog, leket muka panto, sup ka jero, tuluy ka kamar. Barang aya di kamar, Ambu Yayah reuwas. Pas yang haripan kaca lamari, manehna karek sadar lamun beungeut jeung saawak-awakna gogolopot geuletak. Atuh Ambu Yayah teh mending reuas. Paingan aing disebut jalma gel aku barudak balang kawara. Si horeng awak aing gogolopot kieu geuletak. Aduh, apes bener apes aing mah. Cek Ambu Yayah. Ambu Yayah ngahulang. Bener, ieu kabeh gara-gara si Heni. Aing sampai siga jalma linglung kieu. Kudu diwarah eta manusia teh bener-bener. Ambu Yayah kalah nyalahkeun Heni anu teu tuah teu dosa. Tuluy Ambu Yayah nyokot anduk, buru-buru indit keluar rek katampian. Sajajalan otakna terus bae kapikiran Mbah Rustam anu cek panyangkana mah keur indit nyamperkeun ka Nyi Heni teh. Nah pikiran Ambu Yayah geus kabayang bae teu paruguh. Meureun cenah Mbah Rustam teh ayeuna keur senang-senang sosonoan jeung Nyi Heni. Atuh Ambu Yayah teh beuki ngahaya bae hatena. Heueuh bener pastina ge keur aya di imah si Heni eta si Abah teh. Meureun keur senang-senang, awas ya Abah lamun geus balik. Ieu warah ku kami mah. Kerentes Ambu Yayah bari sukuna mah anggar ngalengkah lempang. Tekung sila Ambu Yayah anjog ka tampian, pas kabeneran di tampian teh keur kosong eueuh sasaha. Ambu Yayah buru-buru asup ka tampian. Anduk jeung salin bajuna digantungkeun dina luhur hawi. Ari Ambu Yayahna tuluy ngusai mandi. Dasar pikiranna keur teu paruguh, sajeroning mandi teh Ambu Yayah tuluy bae ngalamun. Malah ayeuna mah kawayangkeun sagala ku manehna Mbah Rustam jeung Nyi Heni keur sosonoan dina bayanganna. Dina bayanganna Ambu Yayah ngambek marana Nyi Heni nyarekan lak-lak dasar, tapi Mbah Rustamna kalah ngabelaan Nyi Heni. Malah Ambu Yayah diusir jeung dipegat sagala ku Mbah Rustam teh. Atuh hing bae Ambu Yayah teh ceurik ngahing-hing menikah nyerian. Cerikna Ambu Yayah kabawa keluar lamunana. Bari keur nguseuy mandi teh si horeng Ambu Yayah oge cerik beneran. Sora cerikna menikah denge tarik. Di sajian pihak pas kabeneran teh Mang Juned anu tadi minggat di kerja bakti kulantaran menang emas teh ti Mbah Rustam ngaliwat ka eta tempat. Kadenge sora anu cerik tarik itu Mang Juned anu tadina keur hahari ringan reuas ka cidah. Uning asaya nu cerik. Awewe deui sahanya. Mang Juned eureun lempangna terus ngadedekeun sora jalma nu ceurik. Beuki dina beuki kadenge jelas datangna ti palebah tampian. Puriding bulu puduk Mang Juned jadi murinding.
Kumanehna jadi kapikiran cenah bawa anu keur cerik teh jurig jarian. Wah, bawa lain jalma eta mah. Da asa teu mungkin namun jalma mah. Wah, pasina oge jurig jarian. Da heueuh cek jalma kolot oge. Jurig jarian mah ti beurang ge sok kawenehan. Kerentos Mang Juned. Ingat kana hal eta, Mang Juned jadi beuki soak, saking ku soak-soakna beurang-beung bae Mang Juned teh lumpat bari tulung-tulungan aya jurig jarian cenah. Jurig tulung, aya jurig jarian, tulung. Tek Mang Juned bari huak-hauk hibrit lumpat. Di sajian pihak, ambu yayah anu keur ceurik ditampian jadi malik reuas ngadenge sora anu tulung-tulungan aya jurig jarian teh. Bulu punduk ambu yayah oge jadi karasa asa meringkak. Disangka kumanehna, jalma anu huak-hauk nyebutkeun aya jurig jarian teh, beureun bener aya jurig, lain nyangka ka manehna. Haru dasar bener-bener apa sih aing? Keur parusing kieu teh nah bet aya jurig sagala tuh. Ambu yayah oge bener-bener soak. Saking ku soakna ambu yayah niat rek lumpat. Tapi kalah ti kolesah kujubar kana balong kecepek. Ambu yayah kecepekan tuluy hanjat kot kana salin rap dipake beurang-beung deui lumpat. Meniti bubur hanjat cag urang tunda heula. Malik deui nyaritakeun Mbah Rustam. Ayeuna hate Mbah Rustam bener-bener bungah lantaran geus hasil mikeun emas ka Mang Juned teh. Saking ku bunga-bungana bari leumpang teh Mbah Rustam syukuran ka Gusti Allah. Atur nuhun Gusti. Ayeuna mah abdi tiasa micin banda abdi. Mudah-mudahan bae sing enggal saep sadaya supados abdi janten jalmi anu miskin, supados engke di akhirat teu kedah ngorondang lamun bade ka sawarga. Gentos Mbah Rustam. Mbah Rustam terus leumpang mending incik rek balik ka imahna. Bari jeung leumpang teh make hahariringan sagala meureun pedah saking ku bungah teh teu karasa ayeuna mah Mbah Rustam geus anjau ka hareupeun imahna. Di sajian pihak ambu yayah anu tadi lumpat di tampian lantaran cieun ngadenge jurig teh si horeng maehna oge geus aya di jero imah. Malah ambu yayah geus rapih disalin deui katempo ambu yayah keur diuk ngalamun di tengah imah. Barang ngadenge sora Mbah Rustam anu datang bari jeung hahariringan, ambu yayah teh jadi beuki ngahaya bae, beuki yakin lamun salakina teh pasti tas dinyiheni. Benar-benar kurang ajar eta jelema. Yakin aing mah pasti nage heueuh manehna teh tas disiheni. Heueuh buktina ayeuna leumpang bari haheuringan. Bunga pisan sigana mah eta manusa teh. Gerentos ambu yayah. Ambu yayah tuluy nangtung paromana beuki baketut haseum. Keur kitu kadenge sora panto aya nu ngadorongkeun reket. Ambu yayah beuki ngahaya panas tuluy leumpang mulu ka tepas imah. Si horeng anu muka panto teh Mbah Rustam anu angger hahariringan. Atuh haok we ambu yayah teh langsung nyarekan. Heh abah, kek heula wakasup. Kuring rek nanya heula. Cek ambu yayah bari beungeutna beuki jamedud. Atuh Mbah Rustam heran. Aya naon ambu eta beungeut kalah geuseng kitu. Cek Mbah Rustam. Ditembalan ku Mbah Rustam kitu bari nyebut beungeutna keseng, ambu yayah teh beuki ambek aheap. Dasar bangkawara. Bener ieu mah pasti tas si Heni. Buktina aing disebut keseng beungeut teh geus kapeureupeunana eta jalma. Gerentos ambu yayah tuluy pok hahaok deui. Sok jawab abah kajujur, ayeuna tas di mana maneh? Tas di potongan ya. Cek ambu yayah. Mbah Rustam ngahuleng, maena karek ngarti, pasti pamajikanna teh keur timburu cenah. Aing karek ngarti ayeuna mah si horeng si ambu teh keur timburu ka aing. Keun dihajakeun pisan ku aing mah sia. Tuman, gerentos Mbah Rustam. Nempo Mbah Rustam kalah ngahuleng, ambu yayah beuki ambek, pok ngomong deui angger bade sesentak. Ji ditanya teh tinembalan, sok ngomong kajujur abah, tos di mana? Tos di si Heni nya. Cek ambu yayah deui. Lamun nya kumaha? Tembal Mbah Rustam pondok bari jeung nyerengeh. Atuh dijawab kitu teh ambu yayah molongo. Dasar bangkawara, kalah ngaku eta manusia ka aing. Kacida pisan eta jalma. Teu boga rarasaan. Gerentos ambu yayah tuluy pok ngomong deui. Jujur mana teh abah?
Bener tante si Heni? Ye, baru kudu jujur cenah. Ari jawab teu percaya. Tebal Bah Rustam kalem. Jadi bener tante si Heni mana teh Abah? Atuh cek pikiran ambuna, Abah tos di mana? Tante si Heni? Tah si cek kamu gitu. Waduh ada yang jawaban Bah Rustam gitu teh geus teu kabayang kumaha perasaan amu yaya harita nya ambek nya sedih nya asa diteuing-teuinganan. Antuk nama hing bae ambu yayah teh ceurik menika nyerian. Ari Bah Rustamna kalah gek diuk siga teu malire ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.